Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sampurasun ka sadayana, bubia urang sadayana aya dina panang payungan ti Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun dina milari milik rizkina, katut dibarokahkeun. Amin. Urang lajeng deui hanca carita dina judul Kasarung ka tempat munjung bagian ka 17. Mangga ka sadayana cara ketan. Paso sore harita teh di imahna Gan Surya. Sora tongeret kadenge we di sisi lemur paserang jeung sora manuk nu masih keneh nyesa satia maturan lumampah jalma anu masih keneh balawiri balalik cenah ka imahna sewang-sewangan mulih ti panyabaan balik ti pagaweanana masing-masing. Sora jangkrik geus kadenge oge ti sisi leuweung ditema ku sora bancet jeung sora kodok di pasawahan anu masih keneh ngumplang caina sabab cenah harita teh keur memeujeunna karak melak pare. Dina kerkayaan saperti kitu si Gantar dibaturan ku Kang Obon, malahan mah Den Surya oge geus kaduga cenah ngalayung diuk ngadaweung di tepas imah hareupna. Dibaturan ku pamajikanana anu cik keneh cenah geus ngasongan lalawuh jang caneteun ditamah ku cai kopi. Kadenge Kang Obon nyarita, Chandra ari ge penting teh. Jadi arek kemit deui teh ilayu di dieu. Si Chandra ngawaler nyatang tukang sabab kuring masih keneh hariwang, bisi masih keneh aya nu ngadodoho kaagan. Ari kitu mah meunang ieu palbe ujung Pak RT cenah moal bisa ka dieu agan, tapi anu sanesna mah tadi teh ku si Barnas geus di teang cenah teh bade aya meunang 3 urang atawa 4 urang mah kitu cenah ceuk Kang Obon. Satengah laporan kanu jadi dulunganana anu masih keneh katingali leres dina pada awak nama, tapi raraina henteu kaciri kos kamari anu katingalina teh bias wae. Ayeuna mah katingali aya cahayaan deui henteu cara kamari keur waktu geuring teh. Ngarungu caritaan ti Kang Obon jeung si Jantra saperti kitu satuluyna Gan Surya nyarita, nya ari dina sayana we gitu maksudnya Kang Obon. Aya dina kemit nama kahiji kuring teh geus rada regreg ari nyaho itu ieu nama. Jeung nu penting nama geus kabuktian kapan samemeh-samemehna oge. Sanajan meureun ari anu terapna ka kuring mah karek ayeuna, tapi kuring oge samemehna geus pernah nyaho jeung pernah ngalaman bareto anu kajadi bareto teh anu kajadian ka bapak kuring. Anu indina mah urang teh ulah patot-patot ngadua jeung menta ditangtayungan ka nu maha kawasa. Kapan anu kemit oge geus yakin jeung geus bukti keur penting oge geuningan kalawana dirojong ku sadarea dibantuan ngadua jeung teu patot-patot eling ka nu maha kawasa geuningan alhamdulillah
komo ayeuna kata mah rada leuwih reug-reug sabab aya jang jantra di dieu beureunan bisa nyeluan rekahan kana kasieun jeung kahariwang anu keur tuperap ka kuring jeung ka keluarga kuring kitu cenah jawabna Gan Surya teh. Tapi itu hari kira-kira eta jantra kira-kira na yuk eta anu kejadian seperti penting teh bakal aya di moal didinya ngadege kana pananya ti Kang Obon saperti kitu si jantra ngajawab deui ari katingali nama moal Kang sabab sanes si naonnya ningalikeun kana ka bisa gitu tapi anu katingali ke kuring ieu jal makhluk teh ku kuring geus diusir disingkah ke ieu tempat kaduana istilah nama perkara anu geus terap ka Gan Surya oge anu geus nyangking kana awakna Gan Surya kapan keur penting geus diutah-utahkeun malahan mah ari ngajamin mah henteu ngan kuring mah istilah nama yakin insyaallah ieu panyawat anu keur penting teh moal terap deui tapi duka upami di aya naonnya aya nu dikirimkeun deui tah ieu mah enten anu kudu diwanti-wanti atawa diwaspadai nu diwaspada ku urang teh bisi musuh urang teh arek nibankeun deui naonnya seranganna lamun disebutkeun serangan mah atawa tarekahna upami disebutkeun tarekahna teh mah anu karep bangunna teh hayang ngadolim atawa nyeun kajahatan ka Den Surya kitu jawabna si jantra teh. Ari kitu kira-kira saha tah makhlukna saha tah jalmana jeung makhluk naon anu cenah karep ngaganggu kuring teh ceuk Gan Surya tumanya ka si jantra nyarita deui ari saha nama kuring teh acan uninga Gan tapi ari makhluk nama nya sabangsani makhluk anu sok nyeun kagorengan we nya lamun teu siluman jahat anu disebut jin jahat atawa meureunan pada intina mah aya iblis we anu karep arek ngamusuhan sabab geus tangtu ari anu disebutkeun iblis mah eta jadi musuh anu nyata pikeun jalma kadenge Kang Obon nyarita deui sugan gitu dah anjeun jantra nyaho gitu dah di saha eta teh tah anu karop arek ngaruh kahala gitu dah arek nyieun kegorengan gitu dah ka Gan Surya gitu dah ari akang kulo batein gitu tah na oke malahan lamun arek dicaritakeun mah gitu Kang ye kuring ge penasaran sabab baurna teh lamun jalmana ieu acan ku urang kapangi jeung acan ku urang direngsekeun pasualanana bisi ngadodoh terus sugan eta kagan atawa Kang Obon gitu lah aya jalma anu kira-kira dicuriga ieu mah lain arek sudon tapi nya urang waspada mah kudu jeung hayang nyaho we kana duduk perkarana kana asal usul anu jadi masalahna nah niat jalma anu dolim wae atawa jalma anu arek males kana nyeri hate atawa perkara nu sajana lamun teh aya jalma anu arek ngadamel istilahna mah hiji galagat sabab kajeri hate meureun wajar lamun urang menta dihampura jeung deui istilahna mah ngahampura oge ka manehanana urang ngahampura kana kasalahan kagorengan manehanana sabalikna urang ge bisi aya salah ti urang bisa minta hampura ka manehanana tapi lamun aya dina nyieun manehanana kagorengan nyata tuh ku urang kudu dibere kanyaho nya meureunan lamun arek dipapantas mah meureunan urang silih nasehatan urang silih bejaan sabab perkara-perkara nu kieu teh tangtu wae jalan anu salah
komo ngalibatkeun nyangkut-nyangkut kana nyawa batur mah. Kitu cenah ceuk si Chandra teh. Kang Obon kadenge nyarita deui. Anjeun mah kitu tah. Kalaka mungkin ngaliurkeun ka kuring kitu tah. Kalaka nanya deui kitu tah. Sugan eta agan surya sugan aya implengan kitu tah. Saha kira-kirana kitu tah anu jadi anu tadi anu kira-kira kacuriga tung deui da ai katingali ku kuring mah ari model agan mah kitu tah. Tara asa-asa aya nyeun kagorengan kanu sejen mah kajaba aya jalma anu sirik beuneunan atawa kitu tah hayang nyeun anu kajadikeun aga anu cilaka kitu tah ceuk Kang Obon. Satuluyna Gan Surya nyarita, Ari kuring kudu mikiran sahasana mah teu pati apal jeung teu nyaho. Sabab kuring oge meureunna teh bisa nyuriga ka saban jalma. Jeung teu bisa asal nyuriga we. Tapi lamun arek diingat-ingat deui mah sapanyang poe tadi oge samang-samang sakuring geus rada leler tina kasakit. Kuring oge mikir kira-kira saha anu nyieun ieu galagat nyieun ieu kagorengan. Kuring teh papamieu jeung hiji jalma ning Kang Obon anu pas keur beberes di toko teh eta jalma teh mun teu salah mah Den Gantar eta teh. Lawas ti lawas geus papami tuluy teu ujug-ujug teu beja jeung carita manehna ngadon nya mah jeung Kang Obon oge geuningan kasaksian. Tah ari kuring mah boga kapanasaran jeung ka naonnya aya nu jadi nyantel kana hate teh ka eta jalma. Nah kitu teh si Den Gantar eta kitunya Jang Chandra. Tak bener sama bu tah jalma anu eta teh kitu tah bener tah. Bener eta pisan kitu tah. Eta naon atuh ieu teh Kang Obon teh aya wae itu tah kitu tah ieu teh sok atuh sing bener Kang Obon nyaritana ceuk si Chandra deui. Maksud teh aya jalma teh nyemah kitu tah. Lain di mangsa keur memujona arek balik ka hiji kuring teh harita teh arek buru-buru kitu tah balik ka dieu aya perkara anu jadi tungtung mah kumanehanana ngadon ka wadul. Untung harita teh kitu tah kaselangku salat asar jadi aya alasan ninggalkeun jalma anu nyemah pan meureunan. Istilahna mah ditinggalkeun piraku aya di baturan da geus puguh urang teh arek balik keur beberes kitu nya Den. Ari palabaku nyemah-nyemahna mah teu aya pasualan. Tapi nya ari aya kacurigaan jeung kawaspadaan nu disebutkeun ku Jang Chandra tadi nya perlu aya curiga meureun ka eta jalma teh. Tah kitu ari anu kapikiran ku kuring mah ceuk Gan Surya teh nyindekeun kana eusi hatena. Kieu we atuh upami kitu mah ayeuna urang tangarakeun heula dua peuting deui mah sabab kuring hoyong ngayakinkeun heula kitu agan bilih aya perkara-perkara aya anu bilih aya perkara deui anu teu diharepkeun anu tumiba ka agan atawa asalna ti jalma jahat atawa ti makhluk jahat. Upami saatosna cinta kitu mah nya pantas lamun urang istilahna urang permanakeun sanes arek nuduh jeung arek nyieun galagat kagorengan nyangka ka batur nu itu jeung nu ieuna. Tapi lamun bener panyangka kuring jeung bener eta jalma ngalakukeun kana perkara nu goreng saperti kieu nya perlu jeung sasama jalma ku urang kudu silih ingetkeun silih nasehatan komo silih bejaan meureunan bisi aya laku lampah urang aya dina jalan anu goreng. Kitu ceuk si Chandra teh. Satuluyna tiluan terus we cenah ngawangkong tingka hampir waktu maju ka waktuna salat magrib. Waktunya relek hanteu karasa.
tilu peuting cenah. Jeung ti saprak waktuna Gan Surya mimiti gering teh geus kaliwat. Tilu peuting eta tepetot-petot jalma osok ramewe di imahna Gan Surya karep cenah arek milu gemitan milu maturan ngalaksanakeun tareka eling ka Maha Kawasa ngadua sangkan Gan Surya dijauhkeun tina pancabahaya utama nama tina gangguan makhluk-makhluk anu arek nyieun kagorengan. Berkah tilu peuting ti harita kaayaan Gan Surya mungkin dia teh mungkin maju ka cager, malahan mah dina poe anu katilu Gan Surya geus kasakumaha sabihari deui cager jag-jag teu aya kakurang. Malahan mah dina waktu peuting oge teu aya kajadian naon iwati kajadian ti peuting nu kahiji we anu mantak kaget ka jalma-jalma sakaluarga Gan Surya mah. Di hiji poe pasosore harita teh Kang Obon jeung Gan Surya ngahaja cenah balik rada beurang keneh. Biasa mah wanci asar karak mulang ka imah. Harita mah waktu wanci asar datang teh Kang Obon jeung Gan Surya mah geus aya di imah, malahan mah salat asar oge keur kaayaan di lemur. Teu lila ti sarengsena salat asar jebul cenah si Jantra datang deui. Malahan mah dibaturan oge ku Kang Barnas. Anu ieu Kang Barnas mah sok bolak-balik we cenah ka imahna jeung ka lemurga jeung ka imahna Gan Surya teh. Satuluyna mah opatan keur ngariung we rek nuluykeun cenah kada babadamian. Si Jantra mimiti ngabuka kana wangkongan. Kieu agan salaresna mah ku ti kamari keneh oge ku urang tos dicarioskeun nanging teu acan nalungtik. Abdi teh kana mukakeun Rusia nu sanyana. Intina mah encan nyebutkeun ngaran lah saha-sahana anu dicuriga teh. Tah kinten-kintena eta jalma anu kuagan kaemut anu kinten-kinten kacuriga teh saha jalmina. Nya maksa teh abdi hoyong nepangan eta jalma pami eta oge panginten kuagan diwartoskeun saha-sahana. Kitu ceuk si Jantra teh. Satuluyna Gan Surya nya harita. Nya eta ti kamari oge kukuring teh di pikiran we eta teh Jantra, tapi asa aya rada teu panceg gitu kana hate. Nah ieu jalma teh perlu tepungan atawa henteu. Sabab meureun urang teh ieu teh ngan ukul kur modal urang teh ngan ukul panyangka meureunan jeung kuring teh sieun kana aya nyalahan. Sieun nyalahan kalakah nyuriga goreng sangka ka batur anu teuing salah teuing henteu. Bisina teh istilahna mah ngabarerang ka jalma anu teu tuah lan teu dosa. Tidinya si Jantra nyarita deui. Datang tos abdi oge gaduh hiji cara kanggo muguhkeun ieu perkawis. Nahan res atawa henteu jalmi anu disangki ku juragan teh gaduh atawa nyen pitapak nyen cara anu ngabalukarkeun agan kaserang panyawat anu sate acana teh anu satos kalangkung maksad teh. Nya upami ku agan diwartoskeun teh mah urang tepangan urang tingali tadi dinya oge. Upami teh mah leres eta jalmina nya panginten kuring bakal naonnya ngayakeun tindakan anu samestina moal kalangkungan teu kedah hariwang agan. Nya upami teh mah teu dicuriga atawa teu kabuktos nya tos wae panginten urang nu lepat ti kanyangke ka batur ngalampahkeun kana perkara awon kitu kan. Ceuk si Jantra bangun anu
ngajaga kana caritana sangkan maksudna henteu disalahartikeun ku Gan Surya. Tidinya satuluyna Gan Surya nyarita deui. Ari kitu maksudna mah sok we tepungan. Jalma anu ngaranna Gantar. Ayeuna mah katelahna teh Den Gantar anu urang Cibanda. Malahan mah meureunnan mun teu salah mah Kang Barnas oge apadeun ka imahna teh. Sabab samemehna urang teh geuning Kang Obon Kang Barnas geus pernah menta ka manehanana jang ngarehab toko teh. Eta teh jalma anu kamari eta teh apan beunanya anu nyemah teh Gan. Tah eta nya cek kuring oge. Kuring teh henteu boga pikiran naon, lain nyangka goreng jeung itu jeung ieuna. Ngan ieu mah susuganan jeung panuju pisan. Lamun niat anjeun Chandra arek anu ukur mermanakeun jeung perlu kurang dinasehatan dibejaan namun eta jalma aya dina kaayaan salah. Tapi awas ulah tika kamalinaan ngan ukur sasarat urang mah kur silih bejaan, silih nasehatan, silih wangkongan. Ari pamadegan jalma mah tong hayang ngatur-ngatur sabab papada urang mah ngan ukur bisa silih elingan. Perkara anu jadi kacindekanana mah jadi tanggung jawab sewang-sewangan. Gitu cenah ceuk Gan Surya teh ngawawadianan. Malahan mah jika anu ngawawadianan kasih Chandra sangkan cenah sing hati-hati dina ngayakeun tindakan. Waktosna parantos cekap kanggo episode 2 ayeuna. Kumaha lajengan caritana? Manganya dilajeng wae dina carios dina video-video saterasna. Wilujeng patepang deui.